Aing mah poe ledang leding. Bertanya katanya gimana? Aing cerita tentang kesedihan. Lumayan we tuh. Ayo guys ngobrol mah. Oh ya naon? Naon. Hai, sedang apakah engkau? Siap kenal ini. Aing teu kunaon, aing keur cangar. Jawa, berarti jangan kan banget kusut ai semua itu macam ini. Efek panas poe sih namanya. Kapan aku kahirupan kabedilku kasangsaraan liurku duit sama rasa samar pola barang hakan getengeuna liur ku duit. Jawa. Liur ku duit anjing batur mah liur ku ai lain ku duit. Dah anjing liur ku ai. Heeh. Salah batan lain jalu aya anjing kudu lieur ku aing. Awewe mah ayeuna mah loba nu penting mah boga duit sia mah. Erek nu herang, erek anu licin, erek anu jangkung lenjang, erek nu buukna panjang, erek nu pirang gampang sia mah kudu kupret. Heeh da make duit mah gampang kan eta awena bakal narimakeun teu. Soalnya sia beungeut sia teh jiga tutup termos. Teu apaleun maneh mah Yosep ya. Sakumaha bedana eta jalma tapi lamun lalaki nu loba duit kan loba sia mah dina media kabuktian dulu dina TikTok anjing. Lalaki nama paretot kitu alabatan aing aya aweun ini carantik cara melelesang harerang. Eta jeung kolot deui. Jengkol kumaha? Kolot sia mah lalakina eta aing kamari pas dulu TikTok tuh. Cak aing teh eta aweun namanya herang. Mana hati-hati kumaha aing mah. Heuh aki-aki sia mah ya aki-aki teh kolot. Kupret. Nggak ada merentah modar anjing sia mah. Yo ai aweuna gulis aing eta teh berarti aki-akina loba duit moal pati-pati eta awe dae keun lamun aki-akina teu loba duit cenah. Eta mah aweun we anjing nungguan eta non teh aki-akina modar. Diendrin. Eta awe kitu kumaha nya? Ya, kakaraseun teh langsung colai. Kupret aing meuni lieur ieu teh yeuh. Kasih manggil bakal bagi-bagi kain ngurus aku serangan. Aing kabunga moal dibagi-bagi ka maneh sia mah kunyuk. Kasih mah teh ideung girian bagi-bagi kain. Nya, Kabunga jeung batur. Kabunga mah jeung urang, lain jeung batur, jeung sia mah kasusah kunyuk. Pasti. Sep. Aing mah geus ganti presiden ya anggar we sia mah hese neangan usaha euy. Nomor ning maneh hapan aing lah lieur sia mah. Aing mah kamari euy aya nu ngajak aing teh hanas geus ngajual sawah aing teh euy. Gawe naon? Ngajak ka Jepang. Gawe naon ke Jepang? Nyoto aing di dituna aing kita dagang naon ku aing geus dibikeun duit nanana sia mah. Lah nyawa tamulung kuntung ka ditu lagi geura. Aing teh tulus inditna genan. Pasti. Cih. Kumaha aing katipu sia mah. Lain katipu sia noe boloh anjing lah. Cembut nama aing di ditu teh dijieunkeun nek jadikeun sales cenah euy. Sales naon anjing? Sales kondom. Sales kajon sih sales kondom kan nu penting mah usaha aing. Mana teh pan teu jadi aya deui aing ngajual deui balong sia mah dua balong eta nu nini aing. Lah nu batur jual. Aing titah ka Pakistan. Memang Pakistan sia ngerukan eta pasir gitu sia. Hanteu. Atuh nyebutna mah aing di ditu teh erek dititah ieu jadi tentara. Lah lain tentara anjing ulung rongsok sia ka ditu mah. We aing pas diukur pan beke anjing teu meunang teh aing eta duit mah geus asup eta teu dodolo we jalmana. Sia we boho. Lain aing nu bolos sia mah teu dodolo eta jalmana nawaran gawe jadi tentara ka aing pan apal pendek aing mah. Atuh ku sia teh diberi duit. Kedai sugan aing teh lolos anjing panjangkung aing teh hiji 4,5. Sia mah 1,5 meureun. Lah si mah ngacacang we ieu kumaha ieu solusina ya? Solusi naon aing mau nganggur ih. Nanyakeun solusi kan nganggur, kering sia mah. Beungeut maneh we cerah-cerahna acan nganggur we ayo. Kosanna nganggur. Aing mah nganggur-nganggur ge ceras ya mah. Ganteng aing mah. Banget ledak. Ayeuna ka mana ayeuna? Cici dia ke mana ya? Ya si eta si Cimoy ka mana ya? Ya mau terus satu jam. Sia masuk dusun anjing. Kitu-kitu genan lumayan sia mah ya bahan-bahan orang teh bebarengan. Bebarengan naon? Bebarengan ulin. Sama Cimoy ya. Yang ulin yang sampeun. Bung. Ih, sama pan si Cimoy ge can gawe kamari ya gawe di Alfa teh tulus. Hah? Nyaho ditolak anjing. Hah?
Sama tuh buat lah. Licep buat tuh. Aku dulu bisa tabakkan juga atuh sama yang merah. Nah, justru aing kudu kasih. Buat tuh. Gawat. Atuh, ayo tuyun dong. Tuyun. Ini bukan asing. Buat apa dulu? Pret tunggu atuh ya mah. Merah mau gituan aja ini. Atuh bisa menyekan baju aing ih. Aing disileup. Wah. Udah kemana tah? Buat. Tulik. Tulik. Ih, jadi aing rame-rame ulin kalau datang ka desa ieu teh. Sana ya. Beja kalau di bawah. Di bawah itu. Ulin yuk. Kemana? Itu tadi tuh biasa nama baru dakte suka ya nongkrong di situ tuh Aji Wongnya si Yosep. Oh, iya apa tuh? Yuk. Aogi asa bagi kaset baik. Lakap fitnah mana mah kakang ngece. Ih bener sih mani kasih tepisan upami ditinggalin tina liang sesedot. Janji kakang ngarece mau tilik lah. Nyuk ke jenpang ih ngarece. Ih ama salah baperan gini ih di heureun teh geus pukul kaset tidak setung. Ih si anjing ngecena kagak beki anget kayak teh. Sila mentong ngaromong di kunyuk ngece mah. Cimoy lagi. Naon ulah kilik wae siga nu karapanggih. Heuh panglingnya Sep. Panget teh buk ngibeurem tah. Kamari mah. Tes menjal batar di mana nih? Kamari mah juga Cendrawasih. Apa Ayeuna juga Miniarsi. Ai sia kalau ngarece geuning emang maranena alus gitu. Ieu lain ngece urang mah eta mah ngabejakeun we. Oh, berarti baru Nya. menjal batanya. Moy, Naon? eta mana mau budak? Ai Gede. saprak mah nya. Kieu geus boga budak. Ih bisi bae pan teu kanyahoan ku arurangnya. Oh, iya, ujung Lain ya ujung jadi. baturan sok kenalan. Saha ieu? Saha? Baturan. Amoy. Amoy, mana Cimoy? Oh, caing ieu mah anakna apa Anaknya hatinya? bener nggak anaknya Mana ya satu mah. nya anak. Anak kemiripan. Mirip 2%. Mana ka mana, Nak? Penting ulin ka. Rekulin ka urang. Nggak sih itu ya di mana? Dia kulin ka mana? Terus di mana tuh? Lihat mumpung uus saha. Ayeuna di isun jumping. Heuh Sep. Nasional. Nasional aing mah teu beuki anu gede kalapetong aing mah anu gede eta. Nu bolna badak. Gocek gawat atuh kulin mah. Gawat atuh. Gila, lu pakai tidak punya. Kalau dari awal teh bisa kacang-kacang. Kita kepikiran tantar yang gila. Tiga dantar, tiga nyere. Saya tahu. Jadi Termareke bulan deui. atuh da beke-beke genan. Ieu nya gemoy. Yang jangkung tuh aing mah. Heeh, tapi da aing mah terus Tinggi mah. Moy. Heeh, di luarnya Oh, tuh. di luarnya bisa jadi suudon anu disangka mah Jadi fitness suruhnya. Ya. Tuh di itu tuh. Wah, gara teh dia. Daripada ngampar, Apa dia aing tiga hirup jauh. ya pasti. Tuh, jangan nurun terangannya. Ya Cimoy. Aing teh keur laliar jeung sia teh pan nu nganggur wae aing lieur nangan pagawean. Yang orang mau aing. Pan sia ge nganggur kunyuk nah. Da aing mah teu lieur. Ieu, sia mah teu boga otak bae teh. Ieu, Terus mana? pan sia teh yang kawin cenah. Awen aya. Pugu teu payu-payu. Aing Saya lain. kawin yang entah Jangan atuh. lu teu payu geuning. Sia mah Aing mah mahal anjing, mantak aing nu. mahal cenah. Moy, Aing teh da sia mah teh asup kriteria nih jaba hiji nganggur ge teu gablegna naon jaba betan. Moy. Tuh, cek atuh cek awewe sia mah sok jujur. Para sia itu banget dia jangan menang mepek. Saboda teh. Jaga sulah pas saya soal Ya, minta Moy. naon. Aing teh nanya kriteria awewe teh nu kumaha gitu. Nu penting mah loba duitna lah. Nya, Baca. benernya. Cacok aing ge Yosep naon teh tadi kan penting mah loba duit mah aing kemarin lampu dina TikTok gitu aki-aki jeung ka budak ngora.
Itu mah gulis aweuna teh euy. Atuh. Ieu mah standar opat. Itu mah nu herang jangkung bodas kurang jangkungna. Kurang. Bujurna kitu tah. Ada jangkung teh ngeuleul. Aki-aki sia mah. Amun banyak Endrin. Bener eta teh daek model ka aki-aki kitu. Dah, atuh ayo lo. Udah aing genan berarti sia mah teu kudu ganteng nu penting mah loba duit. Matakan usaha garawe ka ditu. Eta Heueuh. si Amoy. Ya Amoy eta teh tadi teh heueuh pode aing. Jeung wae juga bango ieu. Tanya. Pancan wau atuh aya geus wau mah. Oh, can wau teh mun hayangeun modal. Nah, udah. Ini rasakeun nih anjing. Ya, bukret. Sorangan mah di dari we atuh lah. Aing mah yang modal. Kudung. Ih, teu pugunya tadi teh rek nanyanya. Si mah gering teh aya. Aing keur pararusing boro-boro hayang ngomong ayeuna Iya. modal lah aing mah. Udah pusing kan lagi pusing. Nek naon modal segala. Cuma mantap lagi pusing. Ya mata klongit atuh. Suruh barungit. Can mandinya. Aing naik balik Can ya. mandinya. Nyanggot atuh geus balik kieu. Aing di tadi ge teu digombrong-rongit nya. Mantep. Ayeuna geus aya Cimoy jeung si Amoy jadi Bareng digombrong-rongit. kita bogohon bareng ka aing. Bogohan. Ya, nu puguna mah. Bocah sih. Siap cepat. Balikeun we tinggal. Aing keur teu purun ulin mah jog we balik. Ih si anjing boga babaturan lalaki lalieur kitu. Ih, Uyuhan maneh hayang boga babaturan kitu. heeh, usah lah. Yang apa nongkrongan dia? Ayo.